keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula kasakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh ke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Jameureun maksiat kabeh. Dipanjangkeun umur mudah-mudahan. Asa-asa amin ge. Maksudnya supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa. Tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal 1 nyambung datang ka Ramadan. Ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tama keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan lain lir beda jeung unggulna Allah unggulan terhadap hamba ukuran tama ieu mah keur carita bulan Sya'ban besok itu luar biasa mun Kangjeng mah menghormati jeung ngamuliakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa urang mah berleha-leha dibejaan ku bejaan anu komomun henteu bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan pohara unggulna di bulan Sya'ban tak Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-safa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kadua ain eta al-izzat wal karamah mulia anu luar biasa. Tilu ba al-birr nuduhkeun kana bagus. 4 alif nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab bikin ngebersihan awak zahir. Bulan Sya'ban bikin ngebersihan qalbu hati. Bulan Ramadan jang ngebersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan geus pokona. Urang mah kedot jasa ieu. Teu bulan naon kieu bae. Pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15. Aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal. Jadi malam tanggal 15.
lamun urang nanggalkeun rewahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin malam Salasa sakuari Minggu ta isuk Senin ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15 eta nisfuna malam Salasa sakali deui aki-aki mah osok nalaweung ini ngajina osok culak-culek kakutang gitu geus nini engekeun ku ceuli ngajina ulah ngawuduk bae atuh jadi malam tanggal 15 na Senin malam Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sahaja lemah anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pake ibadah malam Salasa teh eta engke balukarna lam yamus qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Saban ku ibadah ka Gusti Allah hatena bakal hirup hatena bakal caang ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate sebab paeh mah cek soleh ge riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh musru urang boga pamajikan geulis paeh atuh embuh urang nangkeutna ge embung kajen geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh pamajikan kaset tinggal kaset sugih tinggal sugih teu perlu kaset pokona menu penting etana teger paeh eta teu berarti eta lamun geus paeh mah bahaya nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang nulis sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu dideuleuna sendal mana ye nu ku aing disikat eta paeh hatena teh. Paeh tah nu kos kitu teh paeh tah. Atawa dedeulean bae mana irang dangora ieu paeh teh haten paeh aya hiji urang Cikupa anu kitu paeh teh haten ngajina nuluan rangda bae paeh teh haten eta paeh hate teh hese geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui kamari maka karat kredit nio kuari geus mulai net kredit Avanza paeh tah hatena paeh eta pas kitu coba ge gerak paeh jana mun teu digencet di kuburanana ulah main-main eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah paeh ngaranna hate titahna ulah nonton TV dijual itu beli deui gede atuh kuari modar tapi hati dari kos paeh tapi hati ini jelas makula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah keur diriung-riung kuno paeh mah ya unu teu boga TV jaka bage anu 5 nu genep TV teh jadi pak kula mah kuari keur diriung-riung jeung nu modar bae paeh hati saya bayang hirup hati teh mah kumaha kitu masyaallah resep kana dunia paeh teh resep kana dunia teh paeh teh hate teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate
Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunya teh resepna kanu nyieun dunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna, ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata. Ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat, ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nuleungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ge kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunya ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep, komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep. Kabelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun. Kajeun amin-amin urang-urang. Antakeun geus pokona. Urang mah urang nya namanya. Lamun nya nanyakeun dari mana tuh dalilnya? Nih, perep nih. Tahu nih perep. Cek amin teh emang perep apa? Ini. Kalau kena hidung lu nih. Nggak jawab lagi gitu amat cek amin teh. Sia mah dijawab make dalil ge tetep bae kudu make perep sia mah. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa teh lain kurap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul kuari eta. Eta gara-gara tepa anta kos gitu. Masya Allah. Masya Allah. Segade. Kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese. Salat maghrib, mantap salat maghrib, salat awabin, mantap salat awabin, salat 20 rakaat, mantap salat isya, ulang salat isya, mantap salat isya ba'diyah isya, tas ba'diyah isya, salat 100 rakaat. Di beda sholat mambo tilok burung ngap biasa aya deui nu sholat ba'da isya terus datang ka subuh tama beuki abo tama ngan ulah teh kitu teh ulah kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya na bae biasana ahli-ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban jangnya na doang urang mah urang sakali deui ulah make salat kos kitu jumlahna bakalna minimal 100 rakaat mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun ahli suluk osok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban urang ulah milu ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu sakali deui urang mah ulah kabeneran beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama Masya Allah ulah lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nujang umum ieu lain deui lantaran sanajan dibikeun secara umum ya urang mah moal kuat
Moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon dia salat keur peuting. Jadi ieu balu karena ieu teu bari leumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sembarangan meta Ki Uci. Ni papisak. Aki-aki geus pokona teu bari leumpang wae geus pokona mah. Mantak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat jang potongan mana. Bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah. Ulah ke kajian kumaha ge geus. Ambalaya engke. Ulu di mana, awak di mana. Ulah antara datu salat urang teh husu mantak diulah. Khusus merena. Tah jang urang mah ulah. Sakali deui di lembur. Sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat. Udang-udang nage segede bakul. Nyana ngajakan sholat nisfu Sa'ban, ulah. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho we cak kiai ulah-ulah bae geus. Cak kitu bae geus atuh. Da sanajan dibejaan hukum lagi atuh ngaji henteu naon henteu. Aca kitab di lockdown ti lockdown pilah sakola sanawiyah. Geus moal nyaona naon. Oh kitu bae. Hartina ulah sambarangan yen salat mah lantaran salat mah kudu meunang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu meunang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstruksikeun salat ulah lobat sedekah. Geus urang mah ulah nih. Ulah hukum Nabi dah. Teu bagus. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sa'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple. Tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang. Paling banter lurah. Camat. Emang eta katatamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus. Teu bagus. Sebab lain ahli ibadah, nyana mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab udah dipakah kayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos gitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya atuh aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Sahanu nyaho kiai eta bisa depaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah, kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeleuna doang, ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko merek henteu goblok teh camat. Tungtungna mah ditajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah, bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Sa'ban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah. Mudah-mudahan orang kabehan ge
dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulangan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut kayak bakal terakhir orang bakal kata tamuan ku malakal maut ingat deh teman malaikat pamungkas teman terus kumaha kieu malaikat tergantung amal orang lamun amal orang bagus datang na kasep mun anu kasep ingat deh mun amal orang joro bangsa ngeredit nonton TV bangsa hideung malaikat tak ingat deh bisa anu hideung Waalaikumsalam malaikat sianya kan hideung ya insyaallah tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah ye ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun masyaallah 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia 290 jaga jang di akhirat hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak anaknya ah ka indung luhur atasannya ah ka bawahan bawahannya ah ka atasan sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat da buktina jalan teu dibangun-bangun aya bae meureun karunya mah saeutik nyana ka pamajikanna mah meureun karunya ka anak nama karunya sanajan ka rakyat nama teu karunya bagi-bagi bae meureun nyana ngan saukur saceuhil meureun boga ni karunya tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak mau sakitu galakna anakna teu didahar tapi pejabat kuari nyepakan rakyat nyaahna geus eueuh tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ah ti Gusti Allah omong ke di akhirat mah 290 oh lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga sorga punya ahna Gusti Allah ka sorga alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya ahna Allah 290 atuh teh kira-kira ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung padu dong padu tah ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah seret adi diangkat deui ya geheng sih ya Allah tah malam ieu teh maleman dibukakeun lawang langit lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat fagum wa sholli warfa rasaka wa yadaika ila sama udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun munajat ka Gusti menta harita kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagole bagutu cek kanjeng Nabi ya Jibril ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu gola cek kanjeng Nabi hadhihi lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat mantap Allah malaman nisfu Sya'ban yaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an Allah bakal ngahampura ka sakabeh cilebet anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atau nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun tukang taroh tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna ilmu badena eta
teu dihampura ku Gusti Allah. Al musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak teu bebasan hatena. Mudmina khamrin teu ditarima ku Gusti Allah yakni henteu dihampura malaman nisfu saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu didere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah muslimin ana zina atawa tukang zina malam nisfu saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu siga lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah iya menang pangampura nu make duit bang tobat malam nisfu saban nu ngridit tobat malam nisfu saban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taro Allah gregeteun jasa jelema nu ngulek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasa jang kiai malah nya mun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba al-aqal walidain atawa nu keuheul ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah. Mana deui wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kareh. Komo pemimpin nama wah cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun saruha kabeh ge kos kitu masyaallah alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi ka inden kituna mumbung wauh jeung lanceuk mumbung wauh jeung adi lantaran boga masalah mumbung wauh jeung mamang mumbung wauh jeung uwa nyana embung wau aing datang moal didatangan teu hayang mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi fa inna haula'i la yunfaru lahum ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akil riba hampir kabeh kuari mah geus puguh perusahaan gede
pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kami. Umur teu nyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah saanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik gede teh kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran riba na menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Minum arak mah ku urang teh di uyah ulah luar biasa. Anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank. Atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu kurang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Sya'ban urang taqarrub ka Gusti Allah abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan Shiratal Mustaqim nu lurus. Ya Allah. Terus kitu nya sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismi min Sya'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sya'ban. Wah, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo. Aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Keluar. Allah ke malaikat keluar merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin. Pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam nisfu Sya'ban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam nisfu Sya'ban sakitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahid jelema anu ngunak eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qatiya rahmin jeung megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ka eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sya'ban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, liluhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu Sya'ban kumaha atuh Kiai? Geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sya'ban ba'da magrib ulah ngomong deui. Terus ba'da magrib maca Yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca Yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
cek kita kiai kula maca teu bisa maca Yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun anak hese itu bisa kula maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210 etik tah maca Bismillahirrahmanirrahim asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210 kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng kieu je kula mah kulhu ge patek trok bae sia memang ngau kabeuki meureun ieu patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000 10.000 ya Allah ya Rabbi istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim hayang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10.000 kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kumaha kabadek aya paling sederhana maghrib isya subuh malam nisfu saban berjamaah ngad ulah kurang ti 40-an maghrib berjamaah 40-an isya berjamaah 40-an subuh berjamaah 40-an eta bae nu ringan mah tah talora maghrib jeung isya rada bisa subuh bieu berat ya subuh doang ya masyaallah eta geus deui nu leuwih ringan cenah yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe eueuh deui geus atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae malam nisfu saban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV besi urang kena bebendu Allah geus bae pareuman geus TV di dinya mah anak ceurik tanaon geus sabodot teh sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia sok pake tata gedan anak bae anak eta geus malam nisfu saban pareuman rek ulah aya anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah maca Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim sakedeung 10.000 teh eta do mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim komo lamun ditujukeun mah ku arieu 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong datang ka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi dek istighfaran 1000 ieu malam nisfu saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu saban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim eta istighfaran 1000 irung terus sungut geus puguh sungut mangeus geus loba jasa tah mangeus gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 tuh geus dihitungan ku urang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge tah isa coba aing utur kiai teh aja sakedeung sila teh menang 1000 teh pegel ja
Masya Allah. Gitulah malam nisfu Saban ramekeun ulah obrol-obrol nanaon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat. Urang masih kene encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah. Magfirah teh keur disebar, urang masih kene encan beuki kene rugi amat. Masyaallah. Iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Saban ulah sare. Mantap eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat. Eta nu khususna. Atau orang istighfar 10.000. Atau orang zikir geus ulah we ulah sare we geus tah malam nisfu Saban. Geus ngantuk siapkeun ku urang balak bener. Tah mah tolol atuh ngaranna. Beuh atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Al-Qur'an atau maca sholawat malam nisfu Saban. Komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah. Asana moal komo beusi teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus, gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh beak. Nya sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maca Yasin